Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah muji jeung syukur ka Allah nu Rabbun Ghafur. Abdi ngandamelna syair kisah gempana Cianjur ping 2 hiji geus terjadi gempa bumi pake sadaya jalmi ingon-ingon oge sami. Cianjur Senin harita setengah 2 kirana terjadina datang gempa mantak pake sadaya. Cianjur diubrak abrik imah mobil oge pabrik nu iman oge nu musyrik kabeh ge pada terusik. Cianjur nalika gempa sedina kabina-bina seur nu leungit hartana malah nu leungit putrana. Cianjur seur nu korban ieu jadi perhatosan kanggo sepuh oge ikhwan supaya tambah beriman. Cianjur kin seur jalma ngarasa teu doraka nepi ka Allah teh murka hingga ngadatangkeun gempa. Cianjur mugi dilimpah taufik sinareng hidayah ku Gusti nu sifat rahmah pamugi kenging ijabah. Ya Rabbi istajib du'ana, Ya Rabbi istajib du'ana, Ya Rabbi istajib du'ana, Ya mujibas sa'ilina.